Assalamualaikum sahabat ngopi. Wahyu ke Kangjeng Nabi tentang sejarah zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Kangjeng teu pernah maca buku, Kangjeng teu pernah belajar di seseorang, Kangjeng teu pernah utang hitung. Tetapi Kangjeng nyaho turun malaikat Jibril mere wahyu. Atuh urang ge lamun haju turun malaikat Jibril maka urang-urangnya pintar. Urang mapan maca tilok ngaji henteu Jibril teu datang. Atuh di mana bener na urang atuh. Ngarep-ngarep malaikat Jibril atuh aya ge Jibril anu kamari ieu teh ngaku Jibril. Tuh. Urang mah ngaji biasa yang pinter mah ngaji, urang belajar maca urang. Kangjeng Nabi mah ummi. Teu baca, teu ngaji, tapi langsung ilmuna ti Gusti Allah. Mantak urang ge kuari lamun ibadah ka Gusti Allah murni roh urang teh sakumaha waktu keur diciptakeun ku Gusti. Ulah aya dunyaan, ulah aya makhlukan, ulah aya nafsuan, ulah aya syatanan, bersih roh urang. Urang bakal dibere ilmu laduni ku Gusti. Ilmu laduni mah di mana dibutuhkeun aya. Masya Allah. Nyaritakeun politik bisa. Praktek bisa. Nyaritakeun ekonomi bisa. Praktek bisa. Ilmu laduni ngaran. Geus puguh ngaji-ngaji segala rupa. Kitab asal dibuka bae seserian. Hayo baca aing bisa. Urang apa lamun dibuka bae kitab meurepan baca ku sia ieu. Baca ku sia ayo. Puyang mun urang mah. Boro-boro nu encan diaji nu geus diaji ge meurepan bae kitab sial cek urang ieu. Sabab naon? Ieu rohna katutupan ku dunia, ku makhluk. Masya Allah. Ai Kangjeng Nabi murni bersih dibere wahyu. Turun ayat ieu. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون Wasalhum tanya ku anjeun Muhammad Yahudi teh anu selalu bertengger di harapan anjeun sombong takabur anu kabina-bina tanya ya Muhammad wahai Muhammad maksudna taubihon ngajejeleh ngamemeleh anil qaryati tina kampung allati kanat hadiratal bahr tanyakeun lembur manya lembur ditanya emang lembur bisa ngajawab majaz anil qaryati aya an ahlil qaryah majaz bil hazbi nukos kieu karena majaz sebab nanyakeun lembur emang lembur bisa ngajawab moal berarti ahli lembur hadbul lafzi matagil i'rab ialah ngaranna majaz bil hazbi atau majaz bil nukson. Santri mah geus teu aneh nu kos kieu. Teu aneh santri mah kapanggih jeung nu kararieu teh ya geus dilalab. Malik poho deui malah. Tanyakeun ku anjeun Muhammad Yahudi nu bertengger di hareupeun anjeun sombong takabur di hareupeun anjeun. Anil qaryati tina ahli kampung allati kanat hadiratal bahr anu kaayaan lemburna kampungna aya di sisi laut sisieun laut Kulzum yakni kampung eta ngaranna kampung Ailah tanyakeun ma waqa bi ahliha nu terjadi terhadap ahli kampung eta iyadula bisabti waktu ngaliwat batas keterlaluan manehanana ngalanggar aturan-aturan ahli kampung Ailah dina urusan masalah poe Sabtu itatihim hitanuhum waktuna datang
ke ahli kampung Yahudi Bani Israel lauk-lauk harita dina poe Sabtu teh suraan nararenggak wa yauma la yasbitun dina poean lain poe Sabtu mah la tatihim teu datang ta lauk teu nararenggak caritakeun ku anjeun tanyakeun Muhammad popolongoan kapan eta Yahudi teh ko Muhammad bisa nyahoeun maca tilok belajar henteu ko nyaho tentang urusan-urusan kampung ahli-ahli kampung ailah nu baheula aneheun Yahudi emang kumaha kitu baheula teh aya kampung ailah eta teh antara Madian jeung Gunung Tursina di dinya aya Laut Merah nu kamari berangkat Mesir menuju Yordania kami kabehan cicing tadi sisi laut eureun ngarinum kabehan nu mantak eureun eta teh laut bersejarah Laut Merah eta teh Laut Kulzum nu aya dina Al-Qur'anul Karim mendak jelema nu dareukeut jeung kula dongeng kulantaran sisi laut atuh anu lelompangan bae teh nyaho dongeng tah mah anu terus kabelah ditu dahar bae teh nyaho dongeng tah mah lolobana mah eta tah eta laut tuh kada kabayang bae tah oh waktu cicing di sisi laut masyaallah nginum anu ngadahar roti nu dahar lolobana mah nu kieu eta teh laut eta eureun di dinya baina Madian wa Tursina di dinya aya Laut Kulzum Laut Merah ngaranna kampung ailah nyahoeun Kangjeng Nabi emang kumaha gitu baheula teh cek Kangjeng Nabi Musa hei ahli kampung kade kahirupan anjeun di dieu teh kapan ngajaring neger mancing ngalalauk pagawean teh lantaran deket ka laut mah kapan jadi pelaut jadi tukang mancing jadi tukang neger jadi tukang ngajaring lamun di urang teh osok aya di tengah laut awi-awi anu narangtung teh naon ngaranna bagan taha ahli-ahli eta tah kabeh 100% urang dinya maisana kahirupanana adalah ngalalauk cek Kangjeng Nabi Musa wahai para kaum ahli ailah ulah ngalalauk poe Sabtunya lantaran poe Sabtu teh hiji poe anu ku Gusti Allah tita diagungkeun khusus jang ibadah ka Gusti Allah ulah dicampuran kuna naon poe Sabtu mah steril ulah aya naon ibadah ka Gusti Allah ulah ngayakeun kegiatan-kegiatan ngalalauk berbagai permaisahan perekonomian ulah poe Sabtu mangga cek kaum Yahudi kami mandek nurut beja kami mah atuh di panutan iwal ti anjeun Musa tahaha eta instruksi ti Kangjeng Nabi Musa diturut tapi ngadadak aneh asal poe Sabtu belauk mararuncul ngabadeg ngabadeg mah leuwih ti loba ngabadeg luar biasa datang ke caina teu kadeulean kumarunculna lauk cai teu kadeulean rapet lauk teh mararenggak warajasa masyaallah asal lain poe Sabtu bae hating teh bahasa hating kuara tah sapotong lauk acan nu nenggak cak kaum teh ieu Musa sok nyieun bae urang tita ibadah poe Sabtu basedengkeun kan maisha urang perekonomian urang teh kapan lauk ari poe Sabtu anu ku Kangjeng Nabi Musa diinstruksikeun ti Gusti Allah ulah ngalalauk ibadah bae lauk rentul ari lain poe Sabtu lauk isi kumaha isi aturan perekonomian ada di laut sedengkeun kos itu
aya nu geus nempo deui kabita ketap bae aya nu rada tahan sakula deuleu ka laut aya nu cicing bae di jero hatena mah gernek bae heuh oge nya tah ieu bae sabtu teh kadadak model kos gitu. Ya Allah, ya Rabbi, mararodel ya. Mararodel. Cobaan ti Gusti Allah model kos gitu. Cobaan ti Gusti Allah. Moal eureun-eureun Gusti Allah mah nyoba baheula lauk. Kabelah dieuna di zaman urang kredit. Sarua cobaan ti Gusti Allah. Sia ku oplo-oplo teh yang boga motor teu kudu make KTP, teu kudu make DP asal aya KTP cokot ku sia asal sia sanggup per bulanan sekian hese teuing heueuh oge nya padahal geus diharamkeun ku Gusti Allah perekonomian hiji benda anu ngabogaan dua akad berarti haram riba teh geus cahueun kabeh ge aya anu kuat aya anu cicing bae aya anu amprekan pan ka dituna beus nyokot motor nyokot mobil nyokot motor nyokot mobil akhirnya imah eueuh mobil eueuh sita cobaan ti Gusti Allah terus naon bae sausim cobaan atuh sausim kuari sanu kuat cobaan teu boga TV cobaan ti Gusti Allah komo HP ama ka orok-orok memeh lahir geus dibelikeun HP deuk ditah amburadul masyarakat cobaan ti Gusti Allah di kumaha hayu tarolah HP onam tarolah TV onam kredit nu geus jelas korupsi babari jasa kuari makomo di zaman Soeharto babari jasa korupsi teh lantaran korupsi berjamaah ai kuari leuwih babari asal bisa bae carana setiap jelema anu jadi pejabat ladang korupsina babari jasa urang mah teu nyaho nu kamari dicaritakeun tentang penjualan tanah gorenganan laut diurug gaju dijual kuari karena kabongkar triliunan rupiah eta nu kanyahoan kuari nu encan kanyahoan masih kena ambalaya nu ngabolongan pipa minyak can kanyahoan ambalaya BUMN teh eta teh sabaraha anu maraling di dieu dicoba asal asup bae ka dinya ieu ladang lahan korupsi teh ambalayah loba jasa endek kumaha teu korupsina urang kuari jadi bupati bae pajakan terus bae ti masyarakat nyana nu nyekel nyana nu ngatur negara teh endek kumaha tuh tinggal hayu sigrapi bae jeung sekian persen jeung ieu sekian persen nyana nu ngatur duit aya sedangkan berjalan teu pernah eueuh duit di negara mah adapun jalan teu bagus jalan rusak eta mah urusan nyana padahal mah ambalaya duit mah babari jadi gubernur komo leuwih luhur jadi presiden atuh komo nu mantak siap miliaran ge lantaran kos kitu permasalahan kos kitu mun aya nyaho teu pernah defisit negara mah teu pernah nu ngagolang-golangkeunana anu ngadefisit kan ayo coba pikir ku sararia apakah pernah jelema teu mayar pajak sieun bayar berarti duit utuh kok pembangunan teh terus wallahu alam shawab ieu cobaan asup ka dinya berarti dicoba kuat teh kuari perekonomian kredit kabeh cobaan siap teu nahan tina eta ulah dongeng Kangjeng Nabi Musa bae Kangjeng Nabi Musa huunya tangkorak siang berenana pugus sia ge sarua keur dicoba lah cenah aing mah kadohong ngaji atuh sanu nitas yang ngaji ka dieu ih lah aing mah cenah balik ulah waka besi kanyahoan ku jelema cobaan ieu masyaallah tuh sing hade cek Kangjeng Nabi Musa awas ibadah poe Sabtu steril ulah aya anu nyieun kegiatan-kegiatan selain daripada ibadah ka Gusti Allah ulah nyieun macem-macem kegiatan perekonomian dagang teu meunang nyokot lauk teu meunang ngala lauk teu meunang ngajari lauk teu meunang mayoritas yakni 100% bahkan
urang dinya kampung ai lama laut di laut maisyahna. Tapi iya aneh ku Gusti Allah dicoba asal poe Sabtu bete kadeulean cai-caina acan. Wah, lauk pohara jasa. Asal lain poe Sabtu bae hating usah poe-poe, usah potong-potong acan. Masya Allah. Masyarakat saat eta kabagi tilu sasulur sodo seperti lu maksakan terus bayanya tengah jeding kana aturan-aturan syara dititah jeung dilarang ulah ngalalauk dititah ulah ngalalauk yakni aya larangan ngalalauk ngalah bae tina 70.000 seperti luna sabaraha 70.000 kampung eta seperti luna sabaraha yang bodoh kieu doang ngaji jeung bodoh ya 70.000 seperti luna sabaraha hah Masya Allah paingan sia teu sararugi iya ngitung kos kitu bae teh becus atuh dagang ge moal sugih sia 70.000 seperti luna sabaraha kurang keneh 30 tahun cuma teu sugih kita aya keneh hiji deui kurang 33 aya keneh nya sahiji deui ayo sing bener sia global na bae geus 33.000 jelema terus bae henteu ngajeding teu ngaling setengah dengekeun kana aturan-aturan larangan dititah poe Sabtu ibadahnya nama ngalalauk bae 33.000 manusia wasulusunnahum seperti lu deui ngalarang kana seperti lu eta nya nama nganasehatan bae seperti lu deui manga ulah-ulah ieu bangsa kiai-kiai usad terus bae jada mah teu aya eureuna euy sing hade ulah ngalalauk itu ngalalauk bae nya nama nganasehatan bae siksa sia bakal ulah ieu mah terus bae mepelingan wasulusul nu seperti lu deui ba amsaku anu said wa nahi nya nama ngalalauk henteu ngalarang ge henteu abstain sia teu ngarti ge abstain naon sia emang kiai ngarti ai henteu tah tilu bagian tajakeun ku anjeun Muhammad Yahudi anu sombong di hareupeun anjeun tentang ahli kampung ailah anu kaayaanana pinggir laut Kulsum laut merah naon nu terjadi terhadap ahlina waktu nyana ngayakeun pelanggaran anu luar biasa kaluar tina aturan poe Sabtu teh dilarang bisoi disabakil makmurina bitarki ulah ngalalauk poe Sabtu tatihim hitaduhum yauma sabtihim surat tina waktu pohara jasa datang ka marenehanana lauk-lauk dina poe Sabtu teh suran nara renggak lohiratan alal ma huluna kalaluhur malaluncur sehingga cai teu kadeuli insyaallah tapi wa yauma la yasbitun dina poean lain poe Sabtu malah tatim eta lauk teu datang sama sakali hiji-hiji acan kadzalika dabluhum bima kanu yafsukun gitulah Gusti Allah nyoba ke ahli-ahli ailah dengan keayaan kejadian para rasek jana kumaha coba hayu para rasek jelema bagi tilu sebagian seperti lu tadi mah terus bae teu ngali salah cek jana lauk ebal aya kieu larangan tinggal larangan terus bae alah kredit sakieu ngeunah-ngeunana larangan terus bae ayo geus kokoda mah terus bae teu ka kiai-kiai ngeridit malanang tangan kiai mana sih larangan ngeridit kiai ortodok sama kos kitu leleg usia modern ayo sia gerang ngeridit kiai teu kudu nanyakeun masalahna tanyakan kepada rumput yang bergoyang kudu nanya ka aing baca ku sia kitabna
sok sambarangan bae sih. Buktina nu ngareri dieu teh ku ari pararuyang pararusi ngalalamun. Anak teh diurusan pamajikan gitu kene kreditan numpuk. Masya Allah jelema Ambon nu hararideung dararatang bae. Urang naik mobil dulu bae beusi aya si eta. Ya Allah, ya gari Gusti hareudang hirup kos kitu. Masya Allah, Masya Allah. Sebagian dari malain lain kitu lain kitulah orang helah baik lantaran poe Sabtu teh loba lauk sementara dilarang ku Kangjeng Nabi Musa ngalalauk dina poe Sabtu teh lah ku ari makieu bae ai mancing nama mancing ngan geus meunang laukna tancepkeun bae pancingna di dinya ke di alana poe Minggu. Elah tagara datang mulai tah ulah elah. Sebagian deui mah lain kitu anu boga tanaga gede mah boga tanaga gede mah nyana ngerahkeun masyarakat nyen kamalir nyen kali di dituna diempangkeun di dieuna make tutup engke poe Sabtu dibuka kunyana tutupna lauk ge kadari itu engke poe Minggu poe Senen kakarak diala helah mah kitu bae kajen gogong mah ku ari ge kredit supaya meunang teh duh ulah dehelah kumaha Masya Allah dihelah teu eureun jelema anu deuk nabrak kada aturan mah ulah helah pangheulana ka neraka jelema nu ngahelah muhalah pangeulana sebab aturan tetapi kunyana diulah dialah sanarieun ilah kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun cobaan ti Gusti Allah seperti eta padahal mah Gusti Allah naon salahna naon atuh jababari Gusti Allah mah atuh mantak naon lauk teh ulah poe Sabtu dikadinyakeun engke bae Minggu atawa Senin tapi henteu justru Gusti Allah mah nyoba. Ayo kekuatan sia datang ke mana iman sia. Ku ari atuh mantak naon Gusti Allah jeung mampu jeung kawasa Gusti Allah mah tuh ngayakeun perekonomian teh ulah make kredit atuh mampueun seseorang ku Gusti Allah digilekeun ulah ngayakeun kredit atuh bisa. Ih lain kitu aing deuk nyoba ka urang Cikupa. Aing deuk nyoba ka urang Bojong, aing deuk nyoba ka urang Sepatan, ka urang Balaraja. Kuat henteu datang ka teu kredit. Hayu sia. Sarua jeung kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun kitulah aing nyoba ka ahli-ahli Cikupa bima kanu yafsukun kana kapasekan-kapasekannya dicoba ku Gusti Allah ieu mah cenah kiai ngredit ge jadi pakena ngaji dong helah tah mulai tah hayang dihalalkeun hayang dihalalkeun eta ku kiai ieu atuh sabodo ngaji urusan sia ganjaran jang sia ngeureudit urusan sia aing mah ngabejakeun deuk pake naon teh deuk pake naon urusanna ngeureudit mah haram titik nah kumaha tuh dihulah dihelah we hayu we helah ayo sabodo sia aing mah ngabejaan doang aya deui kieu ulah sok didengekeun ki uci mah cek cenah teh akur jeung kemodernan cek atuh negara moal maju sekian teh lamun kayan kos kitu leg-leg maju ku sia sabaraha taun deui sia modar leg-leg ku sia maju sia tanggung jawab sia di hareupeun Allah ji aing mah nyampaikeun doang hayang henteu naon henteu kumaha cenah kieu lamun kula ngredit mobilna aja dibikeun ka kieu masalah ajeuna kieu ondo bae tah engke ka ditu na kumaha kieu kredit haram ai dibikeun maka kula henteu Masya Allah hese jasa kiai urang lamun nenden duit di bank kemudian aya bungan eta kumaha bungan haram hampura kiai kula nenden duit 100 juta kiai kuari dicokot Masya Allah bungana ternyata lantaran mang tahun-tahun kuari aya 50 juta kumaha haram
kumaha lamun dikakiaikeun bae mah 50 juta. Iya. Seperti sih 50 juta. Oke. Kumaha kiai hukumna? Ya ai disodakokeun mah susuganan bae. Padahal itu cobaan di Gusti Allah. Si itu teh datang, nu boga duit 50 juta nu mawa bunga teh, cak Gusti Allah datang sia ka kiai. Datang. Datang ke Kipudoli datang sia. Datang. Ngomong. Duitnya dibawa di mobil. Kiai ai eta kula lamun enden duit aju aya bungaan kumaha bungaan. Wah haram. Cak Kipudoli tegas, wah haram. Teu meunang ceki uci ge teu meunang urang pan sok ngaji. Dibawa aing ge tetep ku jannah. Aduh. Aju lamun terjadi misalnya kieu kamanakeun eta. Itu haram tetep bae haram paling lah teu dikajalankeun gorong-gorong kos kitu. Sakumaha urang sok kadenge surahan bae teh. Nya. Tapi ieu mah kieu kumaha kieu aya 50 juta ieu malah kumaha kieu bener dikakiaikeun bae ku kula deuk sodakokeun kumaha. Ada duit 50 juta. Kayak. Agak. Padahal Gusti Allah teh deulekeun bae aya sia aya tariman teh Gusti ayo tah eta cobaan. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Kiai asup ka Golkar. Bantu Golkar. Lamun eueuh kiai ieu teu kumaha nagara. Majuna nagara eta adalah ku partai. Sebab urang mah negara demokrasi. Engke partai-partai tersebut ya kapan aya nu muncul jadi dewan. Etalah perwakilan urang. Lamun teu dinasehatan ku kiai bakal kumaha ieu partai teh sok asup ka dinya dengan niat urang teh deuk berjuang ngagungkeun negara ngabela negara ulah datang ka bok jadi sampah neraka jahanam ayo kiai asup ka dinya asup kiai kan nasihat kiai Golkar mung sadis dulur eueuh deui nu bisa pake ngiuhan iwati tangkal kayu. Geus di model-model ku nya helah eta ngaranna. Urang keur panas tengah jalan hayang ngiuhan aya tangkal kayu ngiuhan nikmat jasa. Ku ari dagara keur acak-acakan mantak naon urang berteduh di bawah Golkar. Puhun beringin. Urang ulah hese-hese. Partai nu sejen mah tama partai-partai kecil tama encan karuhan maning ieu bae. Urang niatan karena Allah. Bade karena Allah na karena Allah. Serem kadang-kadang. Geus beres. Datang kandidatna. Waalaikumsalam. Kiai. Alhamdulillah berkat kiai ceramah di anu. Terus ya alhamdulillah lah masyarakat kuari ngarti masyarakat tertarik kuari teh geus mulai falalintar lah kiai berkat kiai ngomong terus kumaha ya mah hadiah we ti kiai teh ieu nu kamari engke bakal aya deui ku kula geus dijadwal kiai geus bae lah tah ieu mah can kiai sabaraha beuteut ieu 100 gitu. Cak Gusti Allah ayo sia ku aing didelekeun. Tadi cak sia karena Allah. Tadi aing ngadenge karena Allah. Aing ku sia dibabawa. Cak Allah, aing ku sia dibabawa ka panggung. Ayo sia ku. Cokot deh ku sia. Ngomong ieu mah cek teh lain sogok ieu mah hadiah. Ay hadiah emang kos gitu baca kitab takribna emang hadiah kos gitu ya isok aja macam segala hadiah segala laon suka seketika takrib baik Masya Allah nah eta teh
kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Kiai dicoba di dinya, kiai dicoba di organisasi, kiai dicoba ceramah mal gandeng-gandeng ceramah balik deui panitia napoan beja tinggalin sorban. Allah karim. Iya makanya ini itu kan nggak banding doang. Kredit cobaan sarua kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Si atuh aya aturan-aturanana nu mantak geledeg tsunami, geledeg gempa, geledeg deui beliun, geledeg deui panyak. Iya cobaan ngan untuk we urang mah anak bungsu. Anak bungsu baheula mah sekaligus disiksa. Ieu mah dipilih-pilih ku Gusti Allah ja anak bungsu ieu mah. Ih, atuh anak bungsu mah anak anu dipake deudeuh, dipake kanya. Teu. Masyaallah. Dicoba ku Gusti Allah baheula kabagi tilu atuh ku ari ge sarua bae. Saperti lu sodu tetep bae ngaralauk. Wasulusun lauhum seperti lumah ngalarangnya nak. Wasulusun amsakuan usai diwanahi seperti lu deui mah abstain cicing bae ngalarang teu ngalarauk teh atuh kuari ge sarua bae. Kaayaan musibah cobaan kredit sebagian maju ngredit terus, sebagian ngalarang ulah karena setan teureun, sebagian mah cicing meta si Rana si Ratu. Ya Allah sarua ku ari gitu bae. Asyaallah orang geus aya di dieu ditafsirna ieu kredit mah ya Allah. Wa qalat ummatum minhum lima ta'uduna qauma. Umat anu ngalarang kana ngalalauk poe Sabtu nyana mah kayakinanna pohara ka Gusti Allah teu kadidut kayakinanna cak Kangjeng Nabi Musa ulah bae nyana mah bener-bener diperhatikeun larangan teh sehingga nyana nganasehatan kanu sok ngalalauk ulah kadek bisi disiksa ke ku Gusti Allah. Bisi datang siksa ke ku Gusti Allah. Aduh. Maka bisi datang siksa ulah terus bae nyana mah pidato ceramah teu eureun-eureun. Tanpa diundang nyana mah terus bae ceramah di majlis taklim di masjid. Aya kesempatan nyana teh keur di riungan nyana nyaritakeun dulur kabehan sing hade ulah ngalalau poe Sabtu sanajan lauk loba poe Sabtu dina lain poe Sabtu eueuh lauk tetep urang ulah ngalalau poe Sabtu sebab akibatna lamun ieu ngalalau poe Sabtu teh bakal disiksa ku Gusti Allah. Teu eureun-eureun nyana terus bae nganasehatan ceramah terus bae. Cak anu bagian teu ngalalauk jeung teu ngalarang ngomong lima ta'izuna qauma qalat ummatun ngucap sagolongan umat minhum ti golongan Yahudi lam tasub wa lam tana'nuh teu ngalalauk jeung teu nyaram ka jelema anu nganasehatan me terus ngomong hei kiai ustad lima ta'izuna qauma kunaon make ngambil tuturan nganasehatan miurukan ceramah ka kaum-kaum anu Allahu muhlikuhum Allah bakal nyiksa kanyana au mu'adzibuhum adzaban syadida bakal nyiksa kalawan siksa anu pohara jasa maka jeung dinasehatan me eueuh hartina eueuh
geus cicing bae kege datang siksa geura jadi kesehatan ge kitu bae dipiurukan ge kitu bae diceramahan ge kitu bae lima ta'izuna kunaon make jeung terus bae anjeun ceramahan kaum nu Allahu muhlikuhum wa mu'adzibuhum adaban syadida wa Allah bakal nyiksa jasa kalau siksa anu parah cicing ieu teh jadi dalil ketika di hiji nagara geus teu bisa dinasehatan cicing ge masalah numantak pagonna suala anahu iza alimanahi halal manhi geus genas para ulama kana yen sanyanyana di mananya tokoh-tokoh masyarakat kiai-kiai kada tingkah anu dicara mainan nahya la yu'athiru fihi jeung sanyanyana pangcaram teh teu mengaruhan ka manehanana sakotoan hunayu gugur panyaram teh kadang-kadang wajib warubama wajibat tarku cicing wengges contoh ala taro annaka law dhahabta ilal makasain al-qa'idina ala tariq li akhdhi amwalil fuqara wa ghairihim bighairi haqq la ta'izuhum wa takufuhum amma hum alaihi kana dzalika abasan min di negara urang kuari andai kata urang ngomong baik urang ceramah baik nyeramahan pemerintah tentang ulah nyokot pajak bakal aya mangpaat moal aya makasih tukang ngupu bea tukang nyokotan pajak malah diinstruksikeun ku negara pajak makin ditingkatkeun kuari kakarak pajak tanah pajak bangunan engke mah ceuli aya pajegan ceuli urang dipajak mata urang dipajak engke mah negara saking zolimna baheula mah pajak teh tanah pajak teh perusahaan pajak teh mobil wajar lah geus kos kitu mah keur carita wajar baheulana belah dieuna imah urang nu ngabangun urang tapi dipajak ku nya kabelah dituna engke mah sendok-sendok gelas-gelas bakal dipajak urang nu meuli urapi urang mayar pajak ka negara engke mah cinggir urang dipajak ku nya kiih ge dipajak kahitut-hitut dipajak sabaraha kali sia hayo hitut sapoena bakal dipajak mendingan diborobotkeun habak urang kanya mun anu neliti hitut geus bae mendingan ge geus gegangkeun brut pajak ku sia ta sakali waktu bae aya bukuran crot keluar pajak tah ku sia ieu geus dijelaskeun ieu mah sakadar nyaho bae urang ye ngaji ye ngaranna ngaji asalnya hobae heula bagi kiai-kiai bagi para ustad-ustad tukang ceramah tukang mituturan ala tara apakah anjeun teu ningali boga kayakinan henteu annaka law dhahabta ilal makasin lamun anjeun terus bae ngalaksanakeun nyaram ka tukang mungut bea cukai pajak al-qaidina ala tariq anu caricingna dina jalan-jalan perpajakan lihat amwalil fuqara wa ghairihim untuk mengambil harta-harta fuqara dan lain-lain sebagainya ya perusahaan ya mobil kendaraan imah dan lain sebagainya tanah cokot kabeh bighairi hak nyokot tanpa hak pajak ba eueuh hak dicokot jarunya ama kapan lain urang lain pamarentah nu urang la ta'izuhum wa takufuhum amahum alaihi kana dalika abasan eta teh mituturanana urang teh nyegah-nyegahna kanyana abas eta teh heureuyan gula nemantak kasukeun kana mibabil abas urang kuari nyaritakeun haramna pajak mibabil abas eta teh ngan sakudurungan sakadar ngabau-bau sunggut doang dilaksanakeun moal aya rencana pemerintah endeuh galengitkeun pajak moal malah carana kumaha ningkatkeun pajak hayu coba geus kumaha Masya Allah karim tak ieu tina pada eueuh mangpaatna ieu ge sarua ya lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida kunaon maraneh ieu terus-terusan ceramah terus-terusan pidato terus-terusan mituturan ka kaum anu ku Allah bakal disiksa kalawan siksa nu bohara mangpaatna
kajian teh anjeun terus bae ceramah nyeramahan jelema-jelema nu titah ulah ngalalauk poe Sabtu tapi jangan ngarala bae eueuh mangfaatna. Urang ari ceramah tentang kredit mah aya hiji dua manfaatna tapi pajak mah moal aya. Hasil ngaji di Cilongok aya nu merenung cek nya masyaallah horenganan ieu kreditnya horenganan haram sedengkeun imah can anggeus lah cek nya aing mah kuari mandek geusan bae. Diberesan aya mobil hasil ngeridit kunyana teh kreditan can anggeus sidek diberesan bae loba. Anu jana nyokot duit di bank jang usaha kemudian inget buah isuk bapak geto aing paeh engke kumaha kalanjutanana beuh di akhirat meureun aing teh dibeulem kuari diselesaikeun loba jata mah Allah anu ngasupkeun ka jero hate mah Allah teh anu mere hidayah mah Allah loba hasil kredit mah alhamdulillah meureunna nantina 100 hiji mah aya sanajan di luar eta nambah deui loba. Tapi pajak mah pajak aya eueuh rencana pemerintah endeuh ngeueuhkeun pajak moal aya. Malah kumaha carana naikeun pajak. Sebab lain negara Islam, negara demokrasi justru nu mantak embung negara diislamkeun. Embung negara diqur'ankeun lantaran di negara Quran, di negara khalifah mah eueuh pajak. Kena pengurus teh ibadah ngurusan masyarakat bangsa jeung negara ibadah keuntungan arembung jelema kita ngurusan rakyat sebab eta mah motifna ibadah kuari mah kan ngurusan rakyat motifna lain ibadah neuk memperkaya diri kajen kukumah di negara demokrasi mah seperti eta lamun di negara Al-Qur'an ibadah jadi nagarana jadi pemerintahna ibadah di negara demokrasi mah memperkaya diri kajen kukumah kos itu bae. Mata rencana untuk menghilangkan pajak. Kumaha tuh tah urang kuari ceramahna lanap Abbas. Kiai anu nyaritakeun tentang haramna pajak bau sungut. Babudah manfaatna. Kecuali nyana jadi presiden. Mantak mending diangkat Haji Pendi jadi presiden urang. Abe pajak makin menjadi-jadi. Kuari jadi rakyat ngeri dia terus. Atau ngomong kemah diwajibkan kredit ujian jelema. Anak dijerobeuteun keneh geus dikenakeun pajak ku Haji Pendi mah. Wah bahaya mah presiden leuwih jahat tibatan Jokowi horenganan. Ya, mantak geus mendingan diulahkeun. Mantak ulah itu leuwih jahat. Kahiji nomor kedua eta tah naon ngaranna izin presiden eueuh yang nama sebab kan jadi presiden lain ijazah izin presiden teh eueuh lain lantaran nu jadi presiden teh kapan kudu sehat zahiran wa batinan nya nama kurang sehat bisa jadi presiden Gus Dur onam sanajan buta tapi bisa jadi presiden sebab aya keanehan. Walaupun buta ketika manehna kan kudu sehat zahiran wa batinan. Gus Dur kan buta. Begitu buta Gus Dur siapa yang buta? Kan dites. Jadi presiden kan dites. Teu menang torek, atuh mun torek presiden torek kumaha? Teu menang buta presiden buta kumaha? Tapi Gus Dur lulus. Mantak ketika dites Gus Dur siapa yang buta aja Gus Dur. Itu Gus Dur kan dituntun aja enggak buta juga dituntun enggak apa-apa. Gus Dur dah. Kan dites di kamar coba Gus baca ini dibaca derleng baik bahkan nggak usah pakai kaca ya dibaca kamu modelan Gus Dur mata heran KBG ka Gus Dur mah apa butaan asli apa ente butaan asli apa ente tapi ternyata lain buta aja sok salah jalannya nage sok salah jalannya lah nonton kadang-kadang salah jalan disebut buta dia salah jalan disebut buta waktu jadi dicek jadi dites waktu jadi presiden nyana maca bisa baik Kompas datang set dibaca buku dibaca bahkan nyana malikeun kan ngetesna nih kita baca ke kamu cek nyana mantak lulus ya emang kumaha gitu. Nah dikritik ku masyarakat masa presiden kita buta cak nu ngetes tak nggak buta cak masyarakat buta dia siapa bilang Gus Dur nggak buta dia masa disahkan saja jadi presiden disaksian kapan ku berbagai penggede
begitu dites tadi mah duaan kuari disaksian PAN nyaksian berbagai-bagai partai nyaksian dah dites cenah saksian deh kas buku tah dibaca ku bangun teu neuleuh nya macana ge tah si nu baca saha cek kan kudu zahiron wa batinan kudu sehat tapi nyana lulus nanti teu buta haji pending mah moal lulus teu sehat Ji anu nyaho ka teu sehat eta kan pasti hiji keluargana tanyakeun ge ka keluargana emang nya sehat henteu atuh komo kula mah leuwih nyaho emang bener teh henteu di antarana ge lamun ngariung kudu aya berkat bae eta kan teu sehat ngaranna mun dahar kudu dipangmayarkeun bae eta kan teu sehat ngaranna jeung lain-lain sebagainya loba keneh mentak teu layak jadi presiden ulah lain ijazah teuing ijazah mah dibaca dipastuk palsukeun aspal bisa teh lima ta'izuna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida kumaha ngomongna qalu cek anu nganasehatan ma'dziratan di dieu tafsirna ma wa yuzatuna lamun mau yuzatuna mah kaditun macana kudu ma'dziratun berarti bisa dibaca ropa qalu ma'dziratun ila rabbikum bisa mau izatuna ma'dziratun tapi ditambahan di sabadana nataziru biha ay ma'dziratan nataziru nu mantak macana deuk ma'dziratun deuk ma'dziratan bisa baik macam aja ayu eraban mah komo babar mentak ulah sieun santri mah tilok sieun maca kitab teh santri mah tilok sieun eraban los aya jelema maca fil ardi aya nu batuk batuk berarti aing salah bener fil ardi batuk keneh mah berarti aing salah fil ardo batuk keneh bae ardi batuk ardu batuk ardo fil ard goblok sia aing eueuh pilihan tolol ardi sia batuk ardu sia batuk ardo sia batuk ardi tadi eraban sia batuk keneh bae lah deuk adu deuk ado deuk adi bumi keneh manana tolol sia cak anu batuk ji kunaon nyarekanan aing mah batuk tah sia ngabatukan aing ngajan gua kumaha ge tah jelema teu ngaji ilmu nahwu mah kos kitu goyang dina maca santri mah deuk salah deuk naon tilok goyang salah tuh waktu salah meureudanan sabona tilok dirobah-robah geus kitu bae degeng mina mah qalu cek jelema anu nganasehatan tadi ma'dziratan tajiru ma'dziratan ila rabbikum qaulumah sakada nuhun pangampura persaben gapangaran aranjeun kabeh li Allah nun sabaila tafsirin pitarkinahi supaya ulah dibangsakeun ka kaula dibangsakeun kana lalawara dina ninggalkeun nyaram Gusti Allah nyaram ngalalauk dina poe Sabtu aju kula cicing bae henteu nyegah beusi dianggap lalawara ku Gusti Allah nu mantak eta mare aya mangfaat tarek eueuh mangfaatna kula mah terus bae hendeuk dakwah sabodo urusan mangfaatna mah lantaran engke di akhirat beusi dianggap lalawara kula ge sarua bae kuari sanajan teu aya paedahna nyaritakeun haramna pajak di kampung geus nyahoeun pajak haram di kota geus nyahoeun pajak haram tapi kaula mah terus bae sanajan nyaho ieu teh mangpaatna supaya engke di akhirat besi engke di sidang haja oce maju melangkah dengan pasti insyaallah pan beda jelema langkah-langkah eta lamun profesor langkahna pasti sebab naon di otak segudang ilmu orang kampung teu boga ilmu lempangna culak cileuk jelema bagus gitu lamun jelema ka masjid deuleu pasti santri pede asup ka masjidnya nama
plak 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 sebab tileletik jadi di pondok pesantren ketika manggih masjid geus teu aneh deui. Tapi jelema profesor doktor nu teu nyahueun ka masjid begitu manggih masjid cilak-cileuk di masjid. Aing diuk di mana? Diuk di mana? Diuk santri mah blak kahar. Tempat imam elos didiukan geuning. Pede teuing ka pokok situ. Eta keur carita urusan masjid, urusan perkantoran. Jelema sakola asup kantor geus biasa jasa. Nyaritakeun tentang perkantoran. Nyana praktek perkantoran. Wah, birokrasi geus aya di otaknya da kabeh. Kuduna asup ka dieu heula. Santri tita asup ka kantor culak-cileuk. Teu bisaeun santri. Teu bisaeun. Boro-boro ka kantor. Urang kampung mah asup ka mall, asup ka Sabar Subur, asup ka toko gede, bayanya nama culak-cileuk. Sendal dibuka. Aduh, Masya Allah. Lawang nakepan make mahnit kadang-kadang muka sorangan nutup sorangan asal aya hawa jelema muka engke asup urang nyana nutup deui nyana bingung horenganan jin lain di lembur bae cek nyana di toko ge aya jinan emang kunaon eta lawang aya aing muka aya jelema muka eta kan eueuh anu mukana berarti jin cek nyana urang lembur mah tolol aju datang kali hikmat cek nyana naon ieu di itu di toko itu aya jinan kumaha emang lawang muka sorangan nutup sorangan waduh kujana langsung dihizib ali hikmat bahasa dibayar bae pan goblok ditolol kos tukang ceramah pokoknya asal aya bayaran yang ngajak cerek bae anu ngadengkeun 10 elos gondutan elos terus bae nya nyana teu maksud ieu ceramah anu maksudna maneh ali hikmat kayak gitu goblok. Yang mana penting anu mayar bae. Atuh datang ka dieu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal aw quti'at bil ardi aw kullima bil mauta balil lail amru jami'a. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa atuni muslimin. Fuh. Geus tinggalkeun cek nyana ke peuting mah cek nyana ieu moal. Peuting mah moal muka moal nutup insyaallah cek nyana. Aji urang lembur atuh bener neuleuk peuting kadinya bener manjur tadi matekan Masya Allah dibacaan ku ayat eta nutup bae cek teh tolol teh itu eueuh ilmuwan mah hese dibawa ka mamana ge nah dibawa ka mamana ge hese bae eta teh kudu ku ilmu goblok teh kudu datangkeun alik tolol teh coba bayar ongkoh lanap eta kos bodoh mah dibawa ka mamana ge bodoh bae ieu urang bodoh dunia mah masalah tapi ieu bodoh agama bakal terus ka hareup bakal terus ka akhirat teu bisa wudu bodoh agama ngaranna bakal ditanya teu bisa salat bodoh agama ngaranna bakal ditanya ji teu bodoh agama teu bisa urang soal pernikahan bakal ditanya teu bisa bab muamalah bakal ditanya ieu jual beli urang sapan teu bodoh agama bakal ditanya ngai bodoh asup ka mall di kitu sendal ditinggalkeun mah sakit kitu na bae naik kareta sendal ditinggalkeun sakit kitu na bae paling jana kewalahan ka di itu sendal aing ka mana sakitu da bodoh dunia ngaranna urang boga HP HP-na anu Samsung Masya Allah 3G aya WhatsApp bisa tapi teu bisa ngagunakeunana naon hartina ieu HP mahal atuh mending nu jadul